Matak Mang Aglis ya. Nanti kalau tidur misah sama anak yang dihitan. Kalau Pak Aglis tidur berendengan sama siapa? Sama pengantin sunat, takutnya tertukar. Lah ibu-ibu nanti pengen lihat mana yang disunat. Oh ini loh. Orang tua tidak akan pernah merasakan ketentraman jiwa dan ketenangan batin kalau hatinya gersang dari ilmu. Sedangkan al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Bagaimana orang tua mampu menerangi anak kalau dia sendiri tenggelam dalam kegelapan? Si Nunung, ayah Nunung pasti ngaran Nunung lintuh cak aing. Hah? Oh. Betak Pak Haji, mengaku ku Pak Haji jadi hati. Atau disebut letik. Ulah letik, nah aing letik di sabakar mah gedean. Kunaon awewe sungutna dua. Lantaran awewe mah sungut luhur tukang nyieun dosa, nu hadap tukang minta hampura. Sok samarah-marah nasalaki dibere nu handap atuh cager. Anak bapak make calana tapi eta calana kok candewok handapkeun eta. Heh, boro-boro RT ustad ge ustad kopi pasti dihalingkeun heula saha budak. Naon sebabna atuh ustad ge boga bohong sarua. Ih. Teu ka handap candewok barang leuleuh ka luhur. Ih, jiga giribi geuning. Wa hafidat farjaha, ngajaga kehormatanmu dan kehormatan suami. Jaga kehormatan mantak kade awewe aurat ulah ditumbang temong. Ieu mah susu nengket bujal nongton. Kosong ya bu. Tuh kosong. Iya. Tadi kosong. Iya kosong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ayyuhal hadiruna wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aidan wa idh batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Al-ayah. Wa qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi
أو يمجسانه. وقال أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان والاستهداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب متفق عليه. Quran wal hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tahatur para alim, para ulama, asatid wa asatidah, para kiai, Syekhunal Mukarram, sesepuh pondok pesantren, sesepuh majelis taklim, sesepuh nu aya di ieu wewengkon. Mudah-mudahan guru-guru urang nu hadir oge nu teu tiasa hadir jembar manah milik rizkina, tambih-tambih barokah ilmuna, tambih-tambih barokah umurna, oge tambih-tambih barokah turunanana. Ais pangampi papayung lembur pangarsa Bapak Kuwu atanapi lurah, pangarsa Bapak Kepala Dusun, Bapak RW, Bapak RT. Miwah perangkatna mudah-mudahan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu anu hempak merbayaksa dina ieu haflah mubarakah. Pamaksadan kulawargi Jembar Bapak Muhammad Aklis atau Aglis miwah Ibu Heriati atau Ibu Iyat. Mudah-mudahan ieu murang kali anu parantos di khitan ngalaksanakeun salah sawios sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam nuturkeun milahna Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Kalayan sabada di khitan murang kalihna bersih zahir batinna, amin. Nu didoakeun anu ngadoakeun mudah-mudahan dihampura dosana, amin. Kalayan ieu murang kali Ananda Fariz atau Nando anu nami lengkapna Hernando Rizkilah. Serap amat ya. Rizkilah Al-Farizi. Mudah-mudahan ieu murang kalih janten qurrata a'yun. Amin. Disebat dina hadis disebat murang kalih anu abror. Sebab salah sawios cita-cita urang salaku sepuh, salaku manusia anu gaduhan cita-cita diantarana hoyong gaduh murang kalih anu soleh. Salah satu kebahagiaan dunia akhirat adalah memiliki anak yang soleh. Ketika kita memiliki anak yang soleh, ya ampura Pak, lantaran ya KBG ngerti bahasa Sunda mah kan iya saurang nyengcrek teu ngartieun. Sebab beliau dari Gorontalo. Jadi hari ini saya mungkin berbicara dua gelombang. Satu bahasa Sunda, dua bahasa Indonesia. Sabarna mah da ukur saurang, sabodo teuing sabarna rek ngarti rek henteu. Aing pokona balik di dieu mah cair we. Tapi karunya Pak. Karunya. Engke Bapak mah saya teh olohok bapaknya. Entar mudah-mudahan nu sumping nu kasumpingan kenging rahmat Allah. Amin. Yang datang dan yang didatangi mudah-mudahan mendapatkan rahmat Allah. Amin. Mas, kertos napa buatan wodo amat. Para sepuh sadayana tamada ti payun boh bilih abdi ngalangkungan ieu kesempatan rada nyengkog atawa nyangkiwet dina segi bahasa teu akur jeung adat kultur budaya urang dieu nyegog sesuai sareng kagaliban urang dieu mugia kersa ngahapunten. Bade dihapunten. Atur nuhun. Margi biasana beda tempat beda kebiasaan. Ku hal sakitu
Mudah-mudahan orang dia jembar manahna tiasa ngahapunten karena kelemahan kealpaan pribados. Abdi sumping ti wewengkon Ciamis Al Fakir Ahmad Royani Al Bantani sumping ti wewengkon Ciamis yandak niat silaturahmi ka kulawargi Jembar Bapak Aglis atanapi Bapak Haji Bapak Haji Abidin sab sabaraha minggon kapangker aya nelpon ka abdi wangkit putra na kaditu aya telepon video call aya dina video mah meuni nyapetang dina video call mah meuni capetang aya bieu mah pendapat ya anjeun cre nyanyi teu ngomong teu mood teu cia kata Bapak Haji ting soak ting kumaha gempeur meureunnya disebut gempeur ja aing awak leutik non matak gempeur. Nah, mudah-mudahan Pak Haji sehat sareng Ibu Haji. Saterasna abdi panginten sareng rombongan kadieu teh sanes bade ngawurkeun ilmu, sanes bade ngawurukan. Ieu marek ngahibur nu hajat bae. Lantaran ieu nu hajat baluang atuh bayangkeun 3 poe 3 peuting. Ayeuna kiruhai, isuk wayang, isukna deui Habib bayangkeun ke bapak nyuk nih ada biaya hamere nyuk dah mantak bisi engke ngobrol sareng Ibu Iyat kade tong dibalikeun bahaya dibalikeun mah lamun ngobrol jeung Ibu Iyat jeung Bapak Aglis ngahiji katanya sareng Bapak Abidin tepati nyambung maklum ai hajat mah hajat itu gede ku gede nah jadi omong leutik jadi omong model ibu we ibu nyambungan atau nyecek nya matak Mang Aglis ya nanti kalau tidur misah sama anak yang dihitan kalau Pak Aglis tidur berendengan sama siapa sama pengantin sunat takutnya tertukar lah ibu-ibu nanti pengen lihat mana yang disunat oh ini loh atuh bisi dibalik engke makanya misah Pak Aglis tidur nangke itu nah ieu kuring mah ka dieu gerek ngahibur lain rek ngawurkeun ilmu sebab ilmu mah cukup kiai satempat oge Ustad nu aya di lembur oge langkung utami tibatan abdi langkung masyhur tibatan abdi maka keur urang dieu lamun bener-bener rek nyaangan hate yuk datangan majelis nu aya di lembur Ustad Kiai nu aya di lembur kupingkeun pituah jeung pituturna supaya hate urang caang lantaran orang tua tidak akan pernah merasakan ketentraman jiwa dan ketenangan batin kalau hatinya gersang dari ilmu sedangkan al-ilmu nurun ilmu itu cahaya bagaimana orang tua mampu menerangi anak kalau dia sendiri tenggelam dalam kegelapan tuh ai ngomong bahasa Indonesia Haji Abidin dulu culahok betul ai ngomong Sunda minantuna dulu arang horongo Bu cangkel kesel tunduh sing sidemen buat teu boga rasaan meureun ini saya takutnya bukan apa-apa kan ibu-ibu dari tadi udah datang taunya mau ada kiruhai katanya ulah apal di nanti kotok wungkul karena Pak Haji Abidin mah meureun teu ngadenge bionya henteu ngupingkeun meureun ibu-ibu tingkat cuwis cenah eta kiruhai gitu mil lamun Bu Iyat moal ngadenge meureun Bu Iyat mah eta ibu-ibu teh geuning cenah aslina mah leutik heuy Esi dengekeun aya cek Esi aya nih si Marni aya si Marni entin aya entin si Enok
Si Tini aya Tini. Nur komplitnya. Si Nunung aya Nunung. Pasti ngaran Nunung lintuh cak aing. Hah? Oh. Kamu tak Pak Haji, mengaku Pak Haji jadi hati. Atau disebut letik. Ulah nah letik, nah aing letik di Sabakar mah gedean. Bu, Pak. Budak dah ya. Tuh, mata aing mata hayang nanya kalau laki mah. Heueuh teuing kunaon buat. Tak kitu laki mah. Boh minggonan, boh rutinan, boh bulanan, komo dina tablik. Atuh kitu ditanya, ngolah he. Kawas cuhai. Cek urang mah nembalan kumaha disebut jelema teu nembalan. Disebut patung Ja'arudud. Atuh mah aya patung ngepluk udud atuh. Pak. Bu. Papa. Beda kompak na jeung ibu-ibu. Ku ibu-ibu, Bu. Tuh, ada yang bekah. Atuh mainan mah sabang saling bekah iya. Atuh pamalaman luhur handap atuh anggeus. Iya tak Pak Haji, kunaon awewe sungutna dua. Lantaran awewe mah sungut luhur tukang nyieun dosa, nu handap tukang minta hampura. Sok samarah-marah na salaki dibere nu handap atuh cager. Nah, bisa nyisari kenaon? Ayo tukang sono ulah milu seuri atuh. Pan dipanggung jeung aing kabehan ieu. Aneh. Opina aya. Aing ge eueuh sih. Rokona aya. Eueuh. Aing dahar encan aya tisu dibere deuleuh. Iya mah Haji Abidin ditah kiih boka aing. Atuh ieu herang. Naon banget aing juga cupang budak. Sebelum kita lebih jauh, mari kita sama-sama menyatukan hati kita. Siapapun Anda, dari manapun Anda berangkat, kita ini sama-sama umat Rasul. Mari kita memberikan salam terlebih dahulu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bawa HP, nyalakan flashnya. Yang tidak bawa, lambaikan tangannya. Mudah-mudahan yang membaca sholawat Allah bahagiakan hidupnya. Di akhir hayatnya Allah sempurnakan kebahagiaannya dengan husnul khotimah. Amin. Baik, sudah nyalakan flashnya sudah? Belum, ini jangan flash kemana? Iya. Kalau bisa lampunya paehin. Ya. Yang bawa HP nyalakan flashnya. Iya Allah. Mainan nyalain itu. Angkat sedikit ke atas. Nah begitu. Kade. Jangan menyoroti banget batur. Iya. Nyalain flashnya. Terus kepalanya jam. Bisa dimatiin lampunya? Ya, kecuali panggung. Oh itu lamun panggung di pareu mana banget aing teu kadolo. Sudah? Kalau tidak mungkin, ya tidak apa-apa. Yang penting kita semua bersolawat. Yuk, mulai, kru.
sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama ilmilahi salatan daimatan bidawami mulkillahi semua Allahumma lebih kompak sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi siapa yang keras tambahan kita Nabi teladan kita Nabi sholawat salam tetap padamu engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku betapa hasrat ingin bertemu kami semua selalu rindu datanglah wahai sang kekasihku hadirlah dalam mimpi indahku Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma salli wa sallim wa barik kalian luar biasa hirup keli lampuna karunya banget cek tidak ada lah Udah kemananya udah. pada dipotong mangga dipotong atos lain bisa kerja ngapain dipotong tuh kadele irung cetini adalah
para sepuh sadayana. Bangkunya jangan ditepuk Pino. Alhamdulillahirabbil kalayan urang kabehan ditakdirkeun Bangkunya bagi Allah Subhanahu wa taala tiasa kempel ngariung utamina sareng guru-guru urang. Pino. Pak, Bangkunya bagi satu. Bu, kade hilap bahwasana jelema kabeh oge hirup neangan katenang, neangan kabagja. Ya, moal panggih katenangan jeung kabagjaan kecuali hiji majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Tekapati-kapati hiji jelema kumpul di hiji tempat, tekapati-pati hiji kaum kumpul di hiji tempat, tidaklah satu kaum kumpul di satu tempat puas. Tidaklah satu kaum kumpul di satu tempat, dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan di sana kalimat-kalimat thayyibah, dibacakan di sana kalamullah, bertadarus sesamanya, menerangi hati dan menerangi pikiran, maka ketika itu Allah tidak akan memberikan kecuali 4 perkara. Berapa? 1. Nazalat alaihimus sakinah, Allah akan berikan ketentraman dan ketenangan hidup. Maka lamun urang kabehan mudah-mudah ketenangan hirup, ya duit memang mereka bagjaan, tapi duit moal ngajamin ketenangan. Loba beas memang mentak ngadatangkeun kabagjaan, tapi eta beas moal ngajamin ketenangan. Nganturan kopi itu tukang sonsin semolohok. Tenang Mang Cicing, ari milik mah kumaha beungeut. Tenang, aya milik meureun di anturan, eueuh berarti sial. Tahun tadi teh poho deui. Tenang, Bapak hoyong tenang. Harirup henteu teh. Bapak hoyong tenang. Hoyong, Ibu hoyong tenang. Pak, kudu cepat tanggap Pak. Ulah eleh ku ibu. Ku mah ieu bapak-bapak saeutik tah. Bapak keneh ibu-ibu, tong macem-macem Pak. Ulah waka-waka gelut jeung ibu-ibu. Kiih we kabeh ibu-ibu atuh palit da laki mah ieu. Hayang tenang hoyong. Hiji kumpul ngariung jeung ulama, mantap kudu syukuran lamun di lembur aya majelis ta. Kudu syukuran di lembur teh aya kia. Kudu syukuran di lembur aya us. Tuluy ngabuka majelis taklim arosok ngiringan. Nu osok mah osok ngiringan. Mingguan, rutinan, bulanan. Tah kade nu osok sing isti, nu teu acan sing aya kada, sing aya kadaek moal kapanggih ketenangan hirup lamun bapak teu daek ngaji. Nah, hirup moal bagja lamun teu make ilmu. Anjeun hayang ngarep-ngarep kebahagiaan dunia fa alaihi bil ilmi. Engkau menginginkan kebahagiaan dunia, raihlah dengan ilmu. Jika engkau menginginkan kebahagiaan akhirat, fa alaihi bil ilmi, raihlah dengan ilmu. Ingin keduanya dunia dan akhirat, fa alaihi bil ilmi, raihlah keduanya dengan ilmu. Maka bapak erek ngabagjakeun hirup kumaha, da bapak lagi sarua poek. Erek nyaang keluarga kumaha, da bapak poek. Geus mah kulitna ge poek ulah hideung. Bo logikana kieu, lamun salaki bodoh, maaf nyapanya, maaf ya, sok bari udut kena naon, sok tong dipareuman udutna, sok lamun salaki bodoh arek kumaha mimpin rumah tangga taat ke Allah.
Lamun salaki bodoh erek kumaha ngabejaan pamajikan yen lengkah nu ngadeukeutan kana ridho Allah teh nu kieu nu kitu. Lamun pamajikan bodoh erek kumaha pamajikan ngadidik anak. Batuk minum koramil. Udah ngapain ya? Poho deui gara-gara batuk. Lamun salaki bodoh geus dikaneng. Lamun salaki bodoh rek kumaha salaki ngabejaan pamajik. Lamun pamajikan bodoh rek kumaha pamajikan ngadidik Kalau anak kita bodoh, bagaimana mereka berbakti kepada orang? Sementara kita semua mengharapkan setiap anak yang kita asuh, setiap anak yang kita besarkan, mereka mampu berbakti kepada orang tua, agama, bangsa, dan negara. Betul? Jangankan agama, bangsa, dan negara, terkadang hari ini banyak orang tua sakit hatinya gara-gara anak. Hari ini banyak orang tua gering ku anak. Hari ini banyak orang tua mereka menanggung malu gara-gara anak. Maka inilah gara-gara naon urang tadina salah pola asuh, salah pola didik. Yuk Pak, belum terlambat. Mari kita berbenah diri. Khawatirlah engkau ketika engkau tinggalkan anak yang lemah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Hendaknya kita memiliki kekhawatiran ketika kita meninggalkan turunan yang lemah, maka anakmu pertama dia hanya akan menjadi penonton di negeri sendiri. Dia akan menjadi penonton di negeri sendiri, dan mungkin anak kurang bakal dipakai peluru kubatur, kadituna anak kurang dipakai kekesed kubatur. Maka jadilah pemenang, bukan pecundang. Artinya untuk menjadi pemenang kudu manfaat hirup. Naon cenah? Kudu manfaat. Hayang manfaat hirup kudu manfaat cari deui. Hoyong manfaat hirup kudu manfaat hayang boga ilmu kudu daek kudu daek kade. Sakola penting, ngaji oge leuwih. Maka ce kade budak sah ucul kade yo ulah berat sabeula ulah berat ucuk mah ai ka sakola mah paburu-buru, ai ka madrasah mah boro-boro, tungtungna indung bapana boga penyakit biri-biri. So, ibu berang-berang isuk-isuk kesting serenteng karena motor. Cuati kemana? Ayo cuati. Wat kemana? Rek jajapkeun si Fuad ka PAUD. Ka sakola mah dialanturkeun. Iraha euceung ngajajapkeun budak berjamaah ka masjid. Nah ning nah. Ning nah. Pak Haji Abidin, iraha Pak Haji ngajajapkeun incu berjamaah ka masjid. Ning nah. Bu, pancena hayang boga anak soleh lain. Hoyong lain. Berubahlah pola pikirmu. Urang mah tuda anak teu sakola, kumaha ceuk ibu, kumaha ceuk bapak, sakola jang. Jadi non sia teu sakola. Tah. Aya kolot ngomong gitu. Lamun sia teu sakola moal boga bantuan atuh. Lamun maneh teu sakola moal boga lamun maneh teu boga ijazah moal bisa digawe. Lamun maneh mau teu digawe moal boga duit. Lamun maneh teu boga duit moal kabuli de. Lamun maneh teu gablek beas moal bisa dah. Lamun maneh teu dahar moal bisa ngis.
atuh naon nu diisingkeun. Jadi urang teh hariwang anak sieun teu bisa ngis. Robah pola pikirna. Bahkan aya dinu matak sedih mah. Pak Haji, Pak RW, Pak Lurah, Pak Lurah aya? Nu mana Pak Lurah teh? Wakil. Atau wakil teh naon tah tuh? Aya. Pangarsa punten. Mari kita benahi Pak pola pikir masyarakat agar mereka jangan melupakan Tuhannya. Kenapa? Tanah tanpa pohon dia tetap tanah, tapi pohon tanpa tanah dia akan binasa. Aya tangkalan ieu anjeun ceuleuh teu make tanah. Semua pohon berdiri di atas tanah. Tanpa pohon dia tetap tanah, tapi pohon tanpa tanah dia akan binasa. Betul? Ikan tanpa air dia akan binasa, tapi air tanpa ikan dia tetaplah air. Betul? Ayah lauk acelang-acelangan? Baik. Betul? Ya. Manusia tanpa Tuhan, Tuhan tanpa manusia, dia tetaplah Tuhan. Tapi manusia tanpa Tuhan, dia akan kehilangan makna hidupnya. Dia tidak akan pernah tahu jati dirinya, tugas sebenarnya, untuk apa dia diciptakan. Maka jelema nu ngaji bakal kapta alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Allah ciptakan mati dan hidup adalah untuk satu ujian, merupakan ujian bagi sesiapa saja di antara kita yang hidup kemudian mati. Maka Allah akan hisab, akan hitung siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Ahsanu amala, bukan aksaru amala. Amal terbaik Pak, bukan amal terbanyak. Tetapi demikian kita harus istiqomah dalam beribadah. Maka hoyong istiqomah membutuhkan ilmu. Yuk urang kabehan Pak Bu, ulah petot-petot, ulah bosen-bosennya punya. Sebab urang bagja rumah tangga lamun dibarengan ku ilmu, lamun urang hirup ayeuna kawas tadi ngahaja ku kuring dipoekan sakedeung, betah poek betah caang. Jawab sing kompak, meneh sapo penting mati lampu, mending parem mending hurung. Atuh mending hurung sugan teh eta naon? Papais. Sugan teh papais. Ih, anas dipencet ku ibu. Udah nu ngajoak bapakna. Orang salah pencet. Gara-gara naon? Mati lampu. Tarang rorong neangan saklar. Ih, kapan nanya saklar? Parang diceklar ama tarang salaki horeng. Gara-gara naon tah? Mati lampu. Ngalengkah ge ngalengkah eceu ugag igeug ngalengkah. Kunaon sababna? Oh, mati lampu. Poek. Jelema hirup mau poek moal betah. Jelema hirup poek hatena moal betah ruh oge. Jelema ruhna poek, hatena poek ilmuan. Naon bedana imah lampuan? Betah moal. Moal. Yuk Pak, yuk Bu, ulah liren milari ilmu. Sebab dengan ilmu kita semua akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mantap Bu, bersyukur di orang ayah Ustaz. Syukurannya alhamdulillah. Kumaha cek Iis, aing mah teh hayang ngaji budak. Nah gitu kumaha? Eta ye Ustaz mah ari aing ngaji eta nyindiran. Ngabahas pamer, ngabahas hasud, ngabahas riba, ngabahas emok.
budak eta mah ustad lain ngajah-ajah nyindiran ngabejakeun hukum ngan lamun ece katenggor lamun ece kasleding lamun ece kabahas kalakuan ece kunaon teu ngageser dan lamun kalakuan ece ngageser mah gitu atuh najan dibahas ya tuh moal kasinggung da teu rumasa ieu aya jelema kaserempet kareta salah kareta salah jelema jelema kaserempet kareta rek nyalakeun kareta nyalakeun jelema kenapa menjedok di situ itu kan jalan kereta bukan jalan elu ya jadi wayahnya jadi atoh si maing salah sama atoh jadi wayahna lamun kaserempet kareta atuh salah mainnya iya betul coba ngageser saeutik atuh moal kaserempet betul minimal angin mangahembos taras gitu lah pira kadar angin kareta ukur luas beda jeung angin salaki tuh sare mah sare heuh patonggong-tonggong untung we sare patonggong-tonggong ceu iya kakaler ceu iya kakaler mang aglis kakidul jadi patonggong-tonggong kunon cek mang aglis teh brot kumaha cek si iya berhembus angin malam mejus angin tidak kadar angin tapi lamun eta angin keluar lain dina tempatna piomongan betul nah maksud lo nah makana lamun embung kasinggung embung kacoceng geserkeun akhlak geserkeun kalakuan atuh moal kasinggung ieu mah ece mah aing mah teh hayang ngaji gitu atuh nya ustaz eta mah nyindiran mah aing teh betah jika nu dibahaskeun teh eueuh ngaji mah ngaji jangan mending si itu tuh saha atuh Ustaz Hamdan Ustaz Hamdan baca ngaji lempeng bae eta mah tungkul bae nama barang bahanna cengkat bakal baralik geus Bu Ibu anta ngeunahna jadi ahli ilmu mah ibu angkat ke majelis taklim teh Bu sakur nu kalewatan ngadoakeun ka ibu malaikat kabeh mangmentakeun hampura ka ibu keur jalma nu daek ngaji tah eta di antara apa Bu entah hiji yuk mumule aranggo manfaatkeun Ustad Kiai nu aya di lembur eta tempat urangnya angan hate mah nya nya terus gitu nya gitu lain kuna naon ce sebab eta urang butuh kacida Pak bayangkeun lamun di lembur urang ustad kiai rek kumaha rek kumaha sok ayeuna Mang Aglis ngayakeun syukuran sabadah hitanan ngayakeun riungan bapak-bapak geus ngagimbung tatangga geus datang aya ustad tuh tukang ngadoana can datang pan moal waka dimulai terus gitu geus nepi ka jam 4:30 5 ieu can mulai wae riungan ka mana ieu ustadna barang ditelepon hampura ustadna keur di ditu keur di Kuningan atuh sanu mimpin ieu teang cenah ustad hiji deui keur nganter nu kawin atuh ieu kumaha nu ngadoa aya ge si RT walah wayahna naon katempuhan itu ustadna ajo atuh wayahna RT sebagai tokoh masyarakat jadi pemimpin cuk RT kunaon kana aing tapi RT tanggung jawab sakitu mah dicokot mie ku RT hadieukeun dulur-dulur kulantaran ieu Pak Ustadna teu aya maka ulah nepi ka ieu ngariung urang teu tulus di berkat geus dibungkusan ku ceu iya kumaha cek RT Fatihah dolin Fatihah dolin Fatihah
dolin menang 3 kali Fatihah. Kumaha cek ustaz, kumaha cek RT. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi. Bismika Allahumma ahya wa bismika. Allahumma ya Allah barik lana fima razaqtana wa qina. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Allahumma inni a'udzu bika minal khubusi wal khub. Walhamdulillah. Fatihah. Gus, budak bagikan berkat tuh. Pot jamaah ting sasikut we ting cerengit budak. Naon tereh. Gus engke deui mun aya riungan mending si RT. Ai kitu Ustad malila. Hadorohna lila. Ngadoana lila. Aing 5 menit amin can anggus. 10 menit amin can anggus. Kapan turun kana ping-ping leungeut teh amin. Geus mending si RT bae engke mah. Moh kumaha cek RT hulu dia. Koreng RT ngising na calana ngadoana ge. Paingan maca doa rek we saya batur. Teu kabeh nu masantren jadi kiai, Pak. Bu, leres dah. Lurah aya keneh loba nu hayang jadi lurah. Terus camat hirup keneh loba nu hayang jadi camat. Gubernur kakarak dilantik geus loba nu hayang jadi gantina. Pernah kakak bapak pernah neuleuh baliho sisi jalan calon kiai 2024 2028 aya urang memang gitu bentar urang kabehan perlu naon ngamuliakeun sebab lamun urang teu mika butuh ka ulama Allah bakal ngagiclekeun hate urang pinuh ku kapukuran hate saindeng-indeng poek moal boga cahaya. Oh ibu yuk niatan dina hatinya punya supaya anak orang terarah maka kolot sing bisa nohonan kewajiban sedengkeun kewajiban kolot teh adalah merek nafkah kanu jadi anak pama. Kewajiban orang tua itu memberikan nafkah. Nafkah teh kabagi dua. Nafkah itu terbagi dua. Hiji nafkah dohir, 2 nafkah batin. Hiji dohir, 2 batin. Dohir eusina 4. Sabaraha? Nafkah dohir eusina 4. Hiji merek sandang. Naon cenah? Naon sandang teh? Naon sandang teh? Pakaian. Wahai para suami, berikanlah pakaian yang indah untuk istrimu, terlebih pakaian yang mampu menutup aurat, pakaian yang akan menjaga kehormatan duniamu dan akhiratmu, bukan pakaian yang membuatmu bangkrut di akhirat. Sebagai seorang suami, engkau harus punya rasa cemburu ketika istrimu bantuan atau yang bro. Engkau seorang suami harus punya cemburu ketika istri, anak mereka memakai pakaian tapi terlihat seolah-olah telanjang. Anak bapak pakai celana tapi eta celana kok candewok anakun eta. Boro-boro RT ustad kopi pasti dihalingkeun heula saha budak. Naon sebabna atuh ustad ge boga bohong sarua. Teuleuk ka handap can luwok barang leuleuh ka luhur. Jiga giribi geuning. Ibu, hati-hati engkau memakai pakaian. Kenapa? Karena seorang wanita dia dituntut untuk menjaga kehormatan. Dikatakan dalam hadis, idza sholatil mar'ah khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha. Seorang wanita cukup baginya menjaga sholat 5 waktu sanajan ece tara tahajud, sanajan ece tara duha, saha nu tahajud salaki ece mah anak aku mitoha sarua ngorok ngan eueuh huntuan apem
apem. Kawan apa? Nengan amplop. Bu, ibu, asalkan ngajaga salat 5 waktu, geus teuing salaki nu tahajud mah. Ece mah sanajan teu tahajud dia teu naon, nu penting unggal sare tong make calana. Atuh heuh ngahalangan dusun. Bu, ibu, wasomat syahroha. Ya, ngajaga puasa di bulan Ramadan. Sanajan ece teu pernah salat teu pernah puasa Senin Kemis, teu beuki puasa Nabi Daud, can pernah puasa Ayyamul Bid tanggal 14, 15, 16 bulan purnama, teu pernah ece puasa Ayyamul Bid. Mana horeng saya puasa teu mah. Aya nu kitu aya. Nu penting puasa Ramadan dijaga. Nu katilu wa hafidat farjaha, ngajaga kehormatanmu dan kehormatan suami. Jaga kehormatan, mantak kade awewe aurat ulah ditumbang temong. Ieu susu nengket bujal nongtos. Amin. Banyak laki-laki ruksak ibadahna, bahkan hilang hafalanana gara-gara naon? Eta loba teh nu balatak bletuk. Bari dangdan teh dangdan teu nyeni. Dangdan teu nyeni. Batur mah batur buuk di konengan atuh irungna bangir. Batur mah batur buuk di konengan irung bangir, kulit bodas Aisyah. Buuk di konengan irung kot belesek hati cakebo. Nurutan urang Korea. Nurutan urang Korea. Oh, dina Facebook ai banget Korea, ai cokor-cokor Afrika. Aya nu kitu aya. Medil. Karunya Bu, bejaan seorang muslimah dia akan menjaga kehormatan suaminya. Seorang muslimah dia akan menjaga kehormatan keluarganya. Maka yuk orang diajar ngajaga kehormatan. Maka pastikan wahai para suami, suami, kenapa kita sering mendengar rumput tetangga lebih indah daripada rumput di rumah? Pak, kita sering mendengar istilah rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di rumah. Itu karena punya tetangga diurus, Pak. Itu karena rumput tetangga dimodalin, Pak. Insya Allah pengajikan bapak diurus dimodalin atau hejo banget nasarua. Ulek. Bu, Bu, hoyong dimodalan. Tuh Pak, dangukeun korban. Dangukeun korban dah. Oh, jawab jawab dengan satu kata, jawab dengan dong. Naon Bu? Dong. Pak. Pak. Ingin istrimu cantik? Modalin. Sing tarik sih. Sok bro, mumpung kadenge ku salaki ya. Sok. Engke mau datang ka ieu mah salaki. Dong. Ma, ayeuna dengan sangu. Dong. Ingin istrimu cantik, Pak? Modalin. Ingin istrimu baik? Ajarin. Ingin istrimu patuh? Cukupin. Si eta beri huai dah. Ingin istrimu solehah? Contohin. Kumaha cek salaki? Ma, tanggalkan baju yang itu. Ini sudah papa belikan. Apa? Karung goni? Ini baju syariah ala Zimbabwe ini. Bu, Ibu, hoyong lipang malikeun busana muslim. Hoyong lipang malikeun kosmetik. Da euceum mah licik. Salaki nu mang malikeun nu mere duitna dandan mah jeung ondangan wungkul.
sok ngomong naon sok ece dibere ku diberena duit anggar we dangdan mah jeung ondangan dangdan mah jeung indit nganturkeun si Fuad ka paut adapun salaki mah anggar we beungeut teh jiga marmot curumut heuy sekali-sekali dong engkau tahu suamimu pulang Bu Iyat kan saya tak leungit sekali-sekali dong Bu Iyat kalau Pak Aglis pulang Bu Iyat biasanya Pak Aglis pulang itu jam 4 nah setengah 4 Bu Iyat harus sudah mandi bila perlu pakai air hangat biar morolok daki kabeh mandi dengan sabun yang wangi gip melembutkan kulit sampai kelek pakai wangian untuk apa menyambut suamimu iya mah dibere duit dandan atau ukur idit-iditan wungkul adapun salaki mah nu ieu bau laja nu ieu bawang bodas nu ieu bau kunir nu ieu bau muncang kumaha ceuk salaki ceuk Pak Aglis alhamdulillah malam ini saya tidur dengan rendang Bu kalau suamimu pulang tidak mendapatkan perhatian dari istrinya sehingga kekacauan yang dia bawa dari pekerjaan dan di luar dibawa ke rumah leuleuh pamajikan sakitu rupana bagaimana jangan sampai suamimu mencari perhatian di luar ini Nur Mimin Yoyo dengein Nur dengekeun nih wah kiih geus yang di dinya Nur dengekeun ya Nur jangan sampai ada bunga yang lain di luar rumah aku takut cintamu terbagi aku takut sayangmu pada odah lain cukup saja satu nur jangan tambah nur lain di luar rumah ini kalau ada makanan di meja di sini tidak ada adek masih kuat Nur bisa rekiin Jung jadi wajib kerlalaki merek sandang sebagai nafkah dohir untuk menutup aurat agar banyak di antara anak kita mereka tidak menampakkan kehormatan dan menurunkan wibawa seorang bapak dan suami. Bu, awas. Berapa langkah engkau keluar dari rumah tanpa menutup aurat, sebanyak langkah itulah suamimu, bapak, anak laki-laki, saudara laki-laki terseret ke dalam neraka jahanam. Mungkin ibu tidak tahu ketika Jibril mengabarkan bahwa Allah telah menyalakan neraka hari ini, dari mulai neraka yang paling bawah hingga neraka yang paling atas, maka Nabi kita Muhammad SAW sampai jatuh pingsan 3 hari 3 malam. Beliau tidak makan dan tidak minum, hanya bersujud kepada Allah. Kenapa? Karena beliau mencintai umatnya. Setelah mendengar bahwa akan ada di antara umatnya yang masuk neraka jahanam, beliau menangis seperti seorang ibu kehilangan anaknya. Maka cinta beliau lebih besar daripada cinta ibu kepada anaknya. Lalu kita sebagai orang tua, Pak, mana tanggung jawab kita kepada anak-anak kita? Anakmu telanjang engkau biarkan, anakmu membuka aurat engkau biarkan, sementara Nabi menangis takut di antara umatnya banyak yang terseret ke dalam jurang neraka jahanam.
Lalu mana kekhawatiran kita sebagai orang tua? Mari kita tutupi, Pak. Jangan sampai anak-anak kita menjadi korban mode dan tren yang mereka semua sengaja membuat satu jebakan agar anak-anak kita tertarik dengan budaya mereka, sementara mereka melupakan syariat dan akidahnya sendiri. Bu, Ibu, awas. Jangan sampai anak kita memakai tiung tapi mereka telanjang. Make tiung nadi bengkot, bari baju na meret, atuh ping-ping kawas lepot, hayang katingali sholatullah salamullah ala toha, sholatullah ala yasin. Sebagai seorang wanita, jika engkau memiliki putri, ajarkan hal-hal mendasar tentang pekerjaan rumah. Jangan sampai setelah anakmu dewasa, kuliah, jauh dari orang tua, sekedar menggoreng telur mereka memakai helm. Atau menggoreng endog atau memakai helm. Rek menggoreng endog atau rek balap. Salawe mah 25, mobil sedan cetna hejo, awewe zaman ayeuna pinter dandan teu bisa ngejo. Salatullah salamullah ala toha, salatullah salamullah ala yasin. Saking teu bisa masak kok ngeunah cai tutung. Aneh. Ajarkeun para hal-hal mendasar. Boga anak lalaki nyangu bisa, gegeroh bisa, nyisihan bisa. Beruntunglah orang tua. Atuh iya boga anak awewe. Salawe mah 25, angeun kacang napariuk, awewe zaman ayeuna bengot herang punduk hawuk. Salatullah salamullah, salatullah ala yasin. Tuh gara-gara teu dididik anakna diantep we nepi ka kolot, eta budak teh mumul kana ibadah antukna. Tari kolot bojong kaso ka pasar mah warancatan, beuki kolot eta beuki ngaco, embung salat geus kolot teu daek salat. Aneh, geus kolot teu daek budak embung ka masjid wajar ngaranna ge ilmu teu daek matak cedengein. Hey, listen to me, okay? What I talking about? Tonight we are together. Ayo dia ngadu keder jeung aing. Ngerti ente mah? Nur ngerti Nur? Ih kudu ngerti Nur. Yo, atau apa-apa dog hirup teh. Oh, isu kayak anjing ngalewat. Anjing, dog cek Nur. Anjing lelempangan, lala dog. Anjing diuk, nagong. Anjing cicing, ngajedog. Salaki cek Nur teu usaha, balet. Bo, awas ini, jangan sampai kita bilangin ke suami, buya, bo, nih jawab dengan satu kata, pakai siap, siap Nur, kumaha bu, arek moal, hei lalaki, ai ka pasar nepi ai ka masjid henteu. Arek moal. Oh, atuh singkop atuh. Hei, lalaki.
ai ka kebon macu 2 batan nepi ka beres sapoe, ai ka masjid kuat nepi. Lalaki, ai ka gunung nepi, ai ka masjid setruk. Lalaki, ai ngusuk boki. Nepi ka kumis juga umbul-umbul. Ai ka masjid teu nepi. Lalaki, ai tahlil boki, ai berjamaah henteu. Lalaki, ai diondang ku tetangga majar maneh. Datang kudu galib, hirup kudu galib. Ai diondang ku muadzin teu datang. Saya mah kurang ambai sih ayeuna aing maneh. Sing padat atuh berisi. Saya mah aneh aing mah. Mah hampura we panya, hampura. Teteh mah ari urusan pribadi, urusan beteung, urusan dapur meuni cerewet ka salaki. Kunaon urusan akhirat teu cerewet? Naon sia melotot ka aing? Kudu cerewet, ku macam ecem. Naon sia? Kunaon? Suku aing ka bijak. Pak, dia gerak. Naon? Telah lama kita menempuh hidup rumah tangga. Maksud lo? Ya mama sudah nyaman aja sama papa. Papa bocokok. Mama cuma takut kehilangan papa. Sebabnya aku takut kehilangan papa. Walaupun sakapun papa sok ngarudetkeun. Ngan embung mamah teh papisah jeung papa. Cukup bagi mamah tanganmu yang akan menuntunku ke surga. Bu? Oh, yang dituntun ku salaki ke surga? Nu tadi jawabanana, idza sholatil mar'ah khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha. Nu terakhir, wa ata'at zaujaha. Taatlah kepada suamimu. Tidak peduli suamimu banyak duit atau sedikit, gagah atau tidak, punya jabatan atau tidak, sepanjang suamimu sepanjang suamimu memerintahkan kepada kebaikan, wajib engkau taat kepada suami. Ingat bu, ingat. Edah yoyoh min yun tin is nur dijedai. Ingat, puncak karir seorang wanita bukan berapa tinggi jabatannya, bukan seberapa banyak pendapatannya. Puncak karir seorang wanita di hadapan Allah adalah ketika namanya ditulis oleh Allah di 8 pintu surga. Ketika namamu ditulis ku Allah di 8 pintu surga, itu menandakan suamimu ridho kepadamu. Maka puncak karir seorang wanita adalah ketika dia memiliki ridho suami di hadapan Allah. Bu, bu, para kayane, para kayane. Iya mah tekau keheul ka salaki. Aing mah dah goblok salaki teh tuh. Teu kabeneran. Aing bener pas laki batu mah isuk-isuk geus aririt nu aing mah morongkol. Aya mitoha ka imah, aya mitoha. Aya haji saha? Haji saha? Aya haji Abidin ka imah. Kumaha cek haji Abidin? Yat. Ka mana? Aglis. Tuh latihan paeh. Buku batur keur molor latihan paeh. Buku batur keur molor. Nyebutnya latihan paeh cenah ka salaki. Ibu mah, Bu. Ari keheul ka salaki teh ulah sok kabina-bina teuing. Bu. Ibu mah teh kop keheul ka salaki. Lamun awewe keheul ka salaki eta teh sok ngaleuleungit kahadean salaki. Aku ngaku. Lamun ece ambek ka salaki, oh seolah-olah salaki tidak pernah berbuat hal baik. Oh. Salaki tidak sanggup iya nembalan, sanggup ngalayanan. Indit salaki mendangus nyahuan ditembal mau pi omon pas dipepeseun kamari pacekek-cekek pan.
Oh, ini salaki nama dah aya bae manggih jalan ujung datang anakna nanya ke pemajikan anak da lain bagur ngomong nate lamun kumang aglis kadolo eta bibir pamajikan ngomongkeun salaki kawas kieu ya Pak Haji eta pemajikan urang lamun keur-keur ka salaki bibirna kawas kieu ya Itu kan masuknya. saya nyisirkan aing nor bedil ku aing ya aing ngapalkeun lagi 2 minggu ieu doi nah aing era aku sakieu ge aing teu ngapalkeun si Aceh ceng molor sia mah nya aing teu anyar kene disada geus molor atuh aing si Aceh balik jeng sateh doi nyawer hantu Bo, ulah sok ngagoreng salaki hareupeun anak sakaideuk. Udah jelema mereka mana tuh? Bo, jangan suka menggoreng-gorengi. Naon atuh aing bantuan. Pan aing ame ka harti ku si emas maksudna kitu. Jangan suka menjelek-jelekan suamimu keur masalah ke euceuk geus goreng. Geus digoreng deui ku euceuk. Jangan suka menjelek-jelekan suami di depan anak. Betapapun bencinya engkau kepada suamimu, Bo. Betapapun bencinya engkau kepada suami, jangan engkau tularkan bencimu kepada anak, karena nanti kalau anakmu tidak menghormati orang tuanya, ibu juga yang repot, ibu juga yang susah, betul? Jadi loba anak tengah jenang kolot gara-gara urang sok ngagogoreng pasangan hirup hareupeun anak, minimal mun rek pasea ulah hareupeun anak. Erek nyabok pamajikan aya anak, oh sayang gitu kuduna ce erek nyabok aja teh nya kasalah erek nyakar macam aja nah ini be anak kejero colok mata nasalah ki karak kuleukeun ulah hareupeun anak itu bapak geus sakodong deui rek nyabok pamajikan ngancek bodak nu teh bapak keur naon henteu ini loh mata mamahmu kekelipan nah kumaha cek bapak oh ini sini sayang bapak tiup ya tiup ku bapak mata na hareupeun anak mah tiup ku bapak sok kamu kelilipan sayangnya cek pamajikan lagi itunya cek pamajikan tiup ku bapak teh nyaan aing kumaha loh kana matana cager maneh tah pan urang teu kaciri ieu mah hareupeun anak nyabok indung engke anak ece jadi naon jadi benci kaduanana mereka memiliki anak memiliki orang tua yang tidak berakhlak aing kalepasan dia mah budak pada udah dahareun nginum meng geus jadi sakali deui lamun ibu ayeuna lamun ibu ambek ka salaki ambek ka pamajikan ulah nembongkeun kaan karena itu akan menjadi contoh tidak baik ka hade model euceuk sok ieu ya kade sia ulah ulin jeung si eta aya nu kitu ulah kitu nur kadulu ieu ku aing beungeut nur mah julid nur mah juga angkot kok kurang setoran ayah setor boleh naik nggak ada setor mah nggak boleh naik nur mah bu teraskeun ya, 2 sabaraha
dua kan hiji sandang, dua naon pangan teh makanan. Hei suami, jangan asal bikin kalau jadi anak pemajikan, karena apa yang engkau bikin itu nantinya akan sangat mempaurkan. Pak, ulah asal mikin, sebab man akalal haroma saha jelema ngadahar barang haram asot jawarihuhu sya'a am aba. Barang siapa seorang suami memberikan makanan haram kepada anak istrinya, maka setiap makanan yang haram akan mengajak hasrat untuk bermaksiat kepada Allah. Mau tidak mau, sadar jeung teu sadar, anak pamajikan bakal mengajak maksiat ke Allah. Ada una sabah eta cukup majikan kakak geus Pak pake bae pake hade bae duit RTG geus hade bae geus duit kas ta duit jurig ta kemudian mah kasetoran Bang Emok. Saha jelema ngadahar barang haram maka sakabeh anggota badana daek teu daek bakal ngajak maksiat ke Allah. Sabalikna man akalal halal saha jelema barang siapa yang memakan makanan halal ata'at jawarihuhu, maka seluruh anggota badannya mau tidak mau sya'a am aba, mau tidak mau itu akan memberikan efek positif dan gairah hasrat dalam dirinya akan mengajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tukang sonsin semeres acara tuluy manggulan ceuk baturana salat encan sia salat teuing ulah sia salat hehet keur beungeut sia jiga ieu sajadah soleh. Nah kumaha ceuk hiji deui nyage burung urang mending salat gara-gara naon ngadahar tuangan halal dijaga ku Allah hatena. Oh Bu matak pastikeun sacuil setetes engkau memakan makanan haram maka innal abda layak difuluk matal haroma fi jaufihi ma yutaqabbalu minhu amala arba'ina yauman. Seorang hamba memasukkan makanan haram ke dalam perutnya walaupun secuil walaupun setetes cek bapak teh imang hanutan wungkul jajamu haram tetap haram maka lila 40 poe 40 penting amal solehna moal ditarima. Nu nginum bakal dilaknat, nu ngamodalan 2 kali lipat dorakana. Kunaon tadi cing? Matak eureun kikituanan. Cenah ieu mah galib di dieu mah galib podol sia kikituanan. Tuh kudu digagalib anu doraka ka Allah mah. Mending batuk atuh. Ya aing nyarekan sa sebenarnya. Nyarekan batuk. Matak Pak, gara-gara Bapak mawa duit halal, duit haram ka imah, ladang judi online, ladang judi slot. Geus mah eta upah ngan saeutik dipake judi online, pake top up deui, pamajikan di imah kot ngelel. Pamajikan di imah ngadaguan kiriman ti salakina boga duit saeutik pake top up deuleu eta. Bu, Pak, minta tolonglah kepada Allah. Wasta'inu bisabri wassholah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Mantap, yuk rumah tangga di imah urang kabehan. Ulah nepi ka urang teu boga cahaya. Pentingna ilmu teh eta supaya urang bisa memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang benar. Sebab eusi peujit itu menentukan langkah urang. Tina eusi peujit. Ulah nyapirakeun. Cek ece imah da ukur pucuk sampe wungkul sanajan ukur pucuk sampe ukur 5 pucuk ku ece tuluy dikulu pakai coel sambal atau pakai sayur lodeh cukup bagimu. Sholatmu, puasamu, sodakohmu dan amal soleh yang lainnya digantungkeun ku Allah 40 poe 40 penting moal ditarima. Keur mah urang sholat teu bisa khusyuk. Cok iraha urang bisa sholat khusyuk
urang mah keur salat pan kajat urang mah neangan jero pentol atuh timiti rakaat pertama Allah gimana ruku teh Allah asal dina palang dada sami eta rek rakaat kadua batur mah at-tahiyatu saya mah Bu ciri salat urang ruksak ya ciri salat urang ruksak gara-gara naon daharat hiji sok rurusuhan dina salat hayang buru-buru anggis sehingga urang ngarasa salat teh teu penting seolah-olah urang teu pendak jeung Allah seolah-olah urang teu keur nyang hareup jeung Allah bapak keur nyang hareup jeung bupati erek buru-buru ngaleos moal wani Pak sekedar jeung bupati anu bupati teh pan kaluar keneh tai pamitna bupati ge bogaeun tai sarua betul maaf rada kasar abdi tapi kunaon ibu mun keur mayunan Allah mun sok rurusuhan Allah subla kan Allah pir Allah dolim ambut Allah lebih karokat katilu mah poho aja teh udah tilu opat gara-gara naon tah tenang salatna ciri salat kurang ruksak hiji rurusuhan salat teh sehingga orang menganggap salat itu beban dan mengganggu aktivitas kita sehingga orang menganggap salat teh ngaganggu aktivitas orang sok gagancangan hayang buru-buru anggis nu kadua salat orang teu tenang teu dinikmati salat teh teu tenang we sehingga naon teu sabar dina salat urang makana jarang berjamaah salat teh mending kene sorangan salat teh lantaran hayang buru-buru anggis pan kacemes di bae lalaki itu da berjamaah mah lila kok lamun imamna boyor Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin cek bapak dagangan aing kulaleur urang mah milu agay seuri sia agay urang mah milu berjamaah teh rugi lantaran salat teh lila teuing lamun salat lila teuing atuh dagangan urang eueuh nu manpun nu ngadagoan padahal rizki moal patuker lamun rizki cek Allah datang ka anjeun bakal datang ka anjeun sanajan anjeun ditungtung kulon rizki tungtung wetan bakal kapendak tapi urang dina salat sok rurusuhan seolah-olah urang teu percaya kana takdir Allah terus teh nu katilu ciri salat urang ruksak teh poho rakaat nepi ka poho rakaat heuh anu bieu budak tilu opat salat engkau angkogan gitu awas Bu Pak Kade eta masalah eusi pujit penting kacida nu kaopat dina nafkah zahir hubungan biologis ya. Maksud hubungan biologis teh anak bukan sekedar butuh makanan anak bukan sekedar butuh jajan tapi anak oge butuh perhatian anak oge butuh waktu sekedar ngobrol jeung bapak anak oge butuh perhatian betul mantak penting sekali-kali mah bapak ngalingakeun wudu anak kumaha pikih anak kumaha susucina anak bisaeun atawa henteu ulah nepi ka anak taskiih kalaca teu ombeh-ombeh acan itu tanggung jawab salaki Pak ulah nepi ka anak bapak nepi ka kolot teu ombeh-ombeh acan taskiih atuh geura deuleu lalaki geura ai kiih geura nu teu mikih mah ngok kiri sepi
Tengok kanan gak ada orang. Di depan ada pohon pisang. Salam dari Binjai. Serelek burahel, wer. Udut gegel, wer. Beres gigi brikos bebek. Eta teh nu teu mikih mah aya 3 opsi eta teh, aya 3 langkah. Hiji di urat air kena tangkal. Ulu nanya angka 8 gitu. Leuheung lamun eueuh hileud. Bagaimana kalau ada ulat di situ? Woi, jepret teh hileud bulu, ulat bulu, Mas. Ulat bulu jepret, wadaw. Barang beunang kana huluna. Makna makna. Barang dedeul teh, horeng tengah gede. Kumaha cepa Aglis, mama coba liatin, kumaha cepu iat. Ulala. Kumaha cepu iat, hitam. Kulitnya hitam, tetapi kurasa suka. Itulah suami saya. Buru obatin apa? Cari salap kayak bedak apa? Panas ini panas. Entah apa sebabnya. Warna hitam aku suka. Hingga benda yang kau punya panjang dan hitam warnanya. Cek anak nanu lalaki, mak kunaon si bapak? Sujang kunaon bapak sia. Gara-gara teu naon, teu mikir. Henteu di urat aret mah ngan biadab saeutik. Diurut di tukang polonyonkeun ka hareup bolosok. Nu katilu disintruk huluna beletrok batur. Jaba dicekek, jaba disintruk. Lalaki yo sapoe kiih 3 kali. Sakali kiih 3 kali disintruk, 3 kali 3 salapan kali atuh paingan batur geger otak. Unggal kiih disintrukan wae. Pak, Bu, penting yo budak urang dinaonan sesakeun waktu keur ngadidik anak. Mang Aglis, Amang yuk. Mang Aglis, kalau terdengar seruan azan Allahu Akbar, seorang bapak yang teladan atau bapak yang menjadi contoh untuk anaknya, mereka tidak banyak berkata, ambil tangan anaknya, mari nak ikut menuju bapak. Kemana? Kita menuju kemenangan. Hanya orang-orang yang pergi ke masjid, calon pemenang masa depan. Apa kata Bang Aglis? Mehdin laka terakna, kohil laka terakna. Tadi emang orang asik-asik Bang Tarik ngerti tidak? Kama kola sahrukan wa kajol. Medilaga terakna, kohilaga terakna, beci pacu sarungna, dikenjung sajadahna, kolot nupang harana, udah tukang nana, beci pacu sarungna, dikenjung sajadahna. Amparkeun sajadahna, geura pake mukana, amparkeun sajadahna.
bisa nyontohan teu bisa oba kolot bangkrut karangan pek anakna peci pacu sarungna dikeun jeung sajagana peci pacu sarungna dikeun jeung sajagana. Biar jeneng he mere ge hese. Bo. Bo. Ngeunah, ya. Ngeunah. Waktu salat bapakna ngajingjing budakna ka masjid, budak heureuy kadeuleu ku bapakna. Budak mematot sajadah kadeuleu ku bapakna. Nu nyintreuk moal RT pasti bapakna. Nu ngageunggeureuk moal batur pasti ku bapakna. Terus teh ieu mah ku bapak dibawa ka masjid henteu disintreuk ku batur ulah kalah marah atuh bawa ku bapak ka masjid kali itu aya mau disintreuk ku batur mah. Terus teh nya ngubaran maneh mah Pak ngeunah kana hate diubaran ku batur mah lain narima kalah nyeri hate. Terus teh Bu sok ibu panghareupna budak pangtukangna budak awewe nyi yuk jeung mak ka mana kita menuju kemenangan tunda heula HP-na ieu mah lain indungna sarua ngorek HP budakna dihadap bari dadapangan kumaha cek indung mah teh kieu we nempoan TikTok. Salakina datang Assalamualaikum buka we Pak teu dikunci. Dikunci tuh budak na dihandap sarua scroll deui Cocomelon bosen scroll deui welcome to the Mobile Legend scroll deui tung sahur ballerina cappuccino bombardilo krokodilo. Ibu pas nu heueuh jam 7 mah nepi ka jam 8 alajo HP kieu be alajo TikTok alajo YouTube kieu kunaon jam 8 HP nempo nu molor yang heuy kieu dina kursi pot salaki datang teu nyaho-nyaho acan eta ge hudang ditoker cokorna ku salaki jeung salaki heuy hudang yo aing datang budak ieu curigat kaget hah yang sabaraha ya aya nu kitu aya eling sebab ieulah kewajiban kolot di samping mere napakah dohir oge mere napakah nah mere napakah batin. Mana nu disebut napakah batin? Hiji nu disebut napakah batin eusina aya 3 ngesian akalku ilmu saede ngesian akalku ilmu anak usian ku ilmu akalna ulah dipake main HP kabeh nyaah mubah waktu. Lamun bisa dididik ku sorangan didik teu bisa titipkeun ka lembaga-lembaga pendidikan sebab urang sieun boga anak teu bisa nanaon. Betul teu Pak? Mantap Pak Aglis pantau sendiri rumah saya makan landeheun masjid kayak aya landeheun bahasa Indonesia naon coba so Pak Agis masih ingat kan rumah saya? Jadi rumah saya itu bawaheun masjid. Oh di bawah masjid kan? Jadi tahu sendiri kalau adzan juga suka terdengar keras. Kalau anak-anak sedang menggunuk naon atuh? Kalau anak-anak sedang meriung siapa salah we aneh aing mah. Kan rumah saya kan di bawah dari mulai keturunan kan gitu sampai ke naikan kan ada kedudukan di sana. Apaan rorompok teh handapun masjid maksudnya gitu. Namun ada teh pangleuna mendenge gitu. Ya kan ya kan? Matak lamun barudak keur ngarek HP teh kitu kiluanana. Pan leutik-leutik ya anak mah tilu. Ih teh nyahoan.
Ih, cuma aing lagi pemajikan aing keur UO ini teh. Oh. Oh, geus rek opat, Cok. Oh, alhamdulillah. Tinya ho aing bala aing jarang balik aing kitu nya ho. Saya meureun aing baheula bari mundutan meureun eta. Heeh, matak Pak Abidin, abdi mah sakalian di imah, setreng ka anak teh Pak. Sadajan disebut galak ku anak kajun daripada anak teu daek salat. Sanajan keur ngarumpul keur aruin ngorek HP. Ka kuping teu? Ka kuping. Naon? Adan. Oh, HP na ka dieu keun. Kumaha ceun anak? Cokot HP teh bawa tunda di lemari kunci. Kolot hareupeun anak nyontoan maksud nama pangheulana ka masjid. Menang 10 lengkah. Saya menoleh ke belakang Pak Agil. Alhamdulillah eueuh. Eueuh. Oh, eta anak aing komo anak si itu tuh. Bang tarik na seuri. Hariwang pan Bu pun anak bisi naon ngorek HP deui ditoong dina kaca. Nah imah teh poek cai teh. Pan bi mah keur can geluk tiluan. Ai barang mundur saeutik horeng aing jeung anak aing keur patoong-toong we dina kaca ieu. Eta anak kuring. Komo anak Mang Aglis meureun. Bo. Mata kulah bosan mere contoh kaan. Ingat teladan itu lebih tajam daripada ucapan. Bu iya. Bu iya. Nah. Lebih tajam daripada ucapan. Sebanyak apapun engkau bicara ngerewek kawas karbit merupus. Tapi lamun hatena kosong tina kasih sayang tidak akan tembus kepada hati anak. Yang utama adalah berikan mereka contoh yang praktis. Kertas. Usian akal ku ilmu. 2. Usian hati ku iman. Naon cenah? Jangan sampai anak kita tidak memiliki iman. Lamun jelema teu boga iman, maka orang tidak punya rem. Cakai deui. Orang tidak memiliki iman, anak kita tidak memiliki iman, sama saja anakmu memakai motor tanpa rem. Kodorotot we di tonggo ka dieu make motor. Setoran. Kadenge ku Haji Abidin. Haji Abidin kan keur salat di imah ngadenge suara motor. Ih, cek Haji Abidin motor. Tapi keur salat, inna sholati wa Suzuki wa Yamaha. Orang mawa motor reman paur teh. Komo hirup teu boga iman. Anak hirup reman paur teu. Leuwih paur tibatan motor reman. Tidak kadar motor gampang meuli deui, tapi anak ruksak kolot gagal ngadidik. Anakmu gagal dalam mendidik, maka sulit bagi kita semua untuk bantuan aing buruk. Sulit bagi kita orang tua untuk membentuk kembali karakter anak. Betul? Yuk, jangan sampai kita kehilangan mereka. Anak yang kita besarkan. Bu, masih ingat, masih segar dalam ingatan ibu bagaimana menyusui anak, betul? Sok anak, Bu iya? Sok, cerik, diengklek-engklek budak tehnya. Diengklek-engklek ku Bu iya teh jam hiji jenari. Oh, diengklakeun leweh. Diangkat kakarak cicing. Cek iya, iraha aing digawe na atuh. Leres teh. Oh, dieong-eong. Awewe Pak, awewe. Lamun urusan anak leungit ka isin. Di imah, di pasar, di jero angkot, anak lawe mah teu loba pikiran. Serelek burahel. Yo, nyong. Eleh ku anak mah eleh. Sok hayang ngising diampet. Sok tapi ajaran bapak leweh hareupeun majikan. Kumaha cek bapak? Nenen cek bapak. Arek dibere moal. Moal paling disuntrungkeun meureun. Kumaha cek majikan? Olot. Sok Pak Aglis ajarin. Cobain nanti depan Bu Iya. Nenen. Ajar, itu dibedil mah meureun. Bo,
anak makeleh, betul nya budak asal budak leweh we kerperem indung culinggah hudang sok bapana hudang pangheulana kumaha cek bapana kandeng pisan sia teh padahal pan eta menang manehna ngagongkeun ih salaki hudang pangheulana naon bisa nyicikeun anak henteu kalah noker suku pamajikan budak tuh budak lewe betul bu oh bari tunuh ge indung budak teh pamajikan teh rempah-rempah dengan budak hulu dicokot suka teh hulu budak koreng hulu salaki nah imah kuat-kuat teuing nyote anak teh orang dulu kumisan koreng mang agli sweater ngempot gitu ih aya bu capek ngurus budak capek oh ngaran budak leweh ieu pasti hariwang kolot mah komo budak di neraka ulah waka neraka budak di dunia budak labuh nyeri teu hate kolot nyeri ulah waka papisah di akhirat di dunia urang jauh jeung anak nyeri hate teu nalangsa hate teu komo di akhirat urang di mana budak di mana Gusti nu agung teu kabayang raksa abdi sadaya ya Allah ulah dipisahkeun jeung para putra putri abdi maka jangan sampai anakmu menjadi musuh utamamu di akhirat sebab Quran ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum hei jelma-jelma nu iman sesungguhnya di antara istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh-musuhmu fahdaruhum maka berhati-hatilah kepada mereka ngandung harti ulah ngaharupkeun emosi balik tak sing gede hampura ke anak pamajikan sing sabar gitu kuatlah seperti tali yang mengikat tapi bukan untuk mengekang melainkan untuk melembutkan hati mereka supaya anak pamajikan orang itu jadi musuh rek saha nu tega papisah di akhirat moal aya nu tega pak moal aya nu tega sok pak Aglis mau berpisah dengan istri bisa ngomong budak tente mau berpisah dengan istri enggak jauh-jauh dari Gorontalo ya kan perjuangan dan doa itu ya kan berpisah ridho enggak apalagi di akhirat di dunia saja beliau tidak ridho apalagi di akhirat maka kita pun pasti sama jangan sampai kita semua berpisah dengan keluarga kita ku anfusakum wa ahlikum naro mual aya nu tega papisah jeung anak pamajikan di akhirat tapi anehna kalakuan urang nu misahkeun daek teu daek sadar teu sadar urang teh geus misahkeun diri di anak jeung pamajikan nu mana nu ngetep ka anak pamajikan kama qala Maduri anak jahanam reksa norela anak jahanam asa moal poho bari moal poho udah keur diasuh reksa nu tega anak jahanam reksa norela anak jahanam. Semua kita tidak akan mampu berpisah dan semua kita tidak akan mampu melihat anak menderita. Untuk itu mari kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Allahumma sholli ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallimu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات رب ارحمهما كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي هب لي من الصالحين ربنا تقبل منا أعمالنا وتقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه وآله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أسألك الإجابة الفاتحة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.